Tuh kerbau. Persawahan Bayabang. Kan kara Cimenteng. Tapi zaman Bali. Dan kami mah upamana sasa gede. Eta teh geus galedek kitu mun urang teh mah kuari sagede. Biasanya urang teh si Iksan. Masih kana sataranjang kami mah. Hebel mah nya. Atuh tapi budak ayeuna. Kerak magar yang serapi. Oh rapi haye bah. Bah lama wah kaisin urang teh. Lain gana ya. Ngopi make ieu manci 2 tuh karena ATT-nya. Cek bahasa teboga dosa, teboga beban. Oh, kaubat bah. Lir ya bang tanya. Kula eta ngalem kaubat ka anak si Kohir. Ka anak si Kohir. Ngalem nama. Di mana? Eta ka kula kamari ge cik nikah haye rokok cenah ti. Syukur alhamdulillah di dalam geus ada bagus kita jelema supaya dilancarkan usahana. Si muspiknya. Oh, ganteng jelema akuan ka urang. Muspik mah bahagia rencana. Mantap cik urang hende aya boga ka alin bisa di rawu kitu kana ulah ieu aya bukan gitu kana masalah teu micen teh jelema he. Kapan sok biasana urang mun eta jeung di mong urang sok tah dahar tahanan gitu lauk minang. Aya urang orengan ngaku. Si eta masuk ke korma ge nyamperan dah. Oh, ngaku coba. Bahagia urang. Urang atur nuhun kitu pamere nya. Kanu gede mainna mah teh sopan bae. Aya rokok cenah. Muspik. Siti yang nganterkan ka ieu. Alhamdulillah, alhamdulillah besar penyudut goban. Belum bah teh urang. Yang merahnya atau nata tidinya nya. Di urang syukur alhamdulillah moga Gusti cik urang tuh urang pangadoakeun kitu goban. Moga Gusti cik urang usahana sini lancar kitu. Di depan urang ngadoakeun haku syukur alhamdulillah kitu. Urang urang kami di daerah rokok kitu. Ya urang masarina kita gubak-gebuk di awak ngaharang nanan pandutna menyesorangan coban kamari deui ini kula mah. Nyekel eta duit sedekit lah. Oh, bener. Lain nolagaan eta kula ka duit 100.000 na kula. Oh beneran. Ku Hendi kan 100. Hendi melenar den sakula. Dimong 100, kaji 200. Atau orang awah banyak. Itu dia orang lagi pakai iya mah. Oh, nanti coba enggak. Ya syukur alhamdulillah bukan masalah baik itu. Manfaat diteletik orang penting manfaat. Manfaatnya orang lain yang maling, yang kesan. Ya orang maling ngabongkar masih bisa. Tuh. Beakna orang manfaat ngalanhan manfaat. Tama ku jelema orang diomongkeun kulit ulam pantai isin kabar. Ada omongkeun maling mah urang isin. Sini ngomong nama lu mah. Lu berharga diri. Wai. Neng. Kuan dia kuain.